aya ge baheula jelema ngaji barang ngaji ngadengekeun urayan kiai di urayanana lamun aya jelema nyusu disusukeun ka batur maka hukumna jadi mahram geus atuh teu batal wudu jeung teu meunang dikawin balik ceriknya nadi mah cerik cak pamajikan aku naon cerik aduh ternyata orang bodoh salila ieu kunaon kitu bah aduh lah geus lah teu kudu dicaritakeun sakieu nang bae lah kakak ieu sebenarnya mah ngalengis isin ka hiji ka dua isin ka Allah sakieu teh sapoe dua poe dilaporkeun ku pamajikanana ka negara baloh ka negara khalifah mufti lapor Pak cek pamajikan kenapa suami saya tolong diproses nangis aja kenapa awalnya dari mana habis pengajian Pak di Cilongok udah gitu nangis aja Pak waduh siapa nama suami kamu ini Pak ada data-datanya oh Junaid ya panggil Junaid ya Pak istri kamu membingungkan kamu dia jadi bingung setelah kamu selama ini nangis terus supaya dijelaskan apa permasalahan jangan sampai terkatung-katung kalau bisa diobatin kalau apa namanya tidak bisa ini bagaimana jalan keluarnya kenapa kamu nangis Pak makanya saya nangis saya mendengarkan pengajian kok dia mendengarkan pengajian dia nangis ada hukum yang menyangkut pada diri saya kenapa Kiai menjelaskan bahwa andai kata ada orang nete kepada orang lain jadi mahram saya kan pernah nete sama istri saya abdi nyusu aya caian susuna aya jaharita teh keur nyusuan anak kukula dikenyot kakenyot aju ka teureuh cak jaksa jadi mahram eta ulah sembarangan susah susu waduh makaning sering Pak abdi mah asana geus kebal tak nyusu waduh diputuskeun bahwa nyana jeung pamajikanna mahram atuh pelukan nyana neng urang kuari mah atuh jadi dulu geus padahal mah atuh geus incuan pan urang aju geus kieu meureunna urang baheula mah bodoh geus jadi dulu atuh rame keputusan jaksa bahwa Ki Zaid jeung pamajikanna karena nyusu ka pamajikanna atuh jadi mahram diberitakeun di televisi kuari mah di WhatsApp di FB atau kayak nama wah naon cenah FB aing teh nyaho bahasa tinggi tuh bangsa nu kareu mah moal nyahoan FB nah atuh di masyarakat ya lain hiji horeng loba je atuh kos kitu mah aing pernah hampir setengah negara pernah kabeh urang mahram buru Masya Allah karim orang teu meunang sasusu-susu Masya Allah akhirnya laporan ke kiai Pak Kiai coba tentang hukum nyusu itu bagaimana aduh cak kiai teh aja asana baca kitab ku jelas kok jadi kos kieu rame ya kuari di negara bahwa lamun aya suami nyusu ka pamajikanana kemudian aya cayan ka kenyot ka tereuy ieu jadi mahram je cak kiai kesaha nu nerangkeun kos kitu atuh cak kiai kula ge pernah kiai ge jadi pernah tolol tak kiai atuh kiai ge mahrum berarti atuh orang kabehan meureun tah mah ya Allah jangan teu cak kiai teh kula teu pernah nerangkeun kos kitu aya tah oh pernah ge babna bab nyusu
lamun aya budak disusukeun ka awewe haju nyusu aya 5 kenyotan budakna di bawah 2 tahun eta jadi ibu susu ari geus kumisan kitu mah manya tuh jadi ibu susu nggak suari mah beritakeun deui di TV silahkan nyusu kembali. Kiai tegas sama Kiai Takosu. Waktu penting nggak berjamaah kabeh. Taya kesalahan hukum atuh kulawan teu diterangkeun umurna jadi kudu dijelaskan umurna atuh lamun geus bangkotan kitu nyusu aju jadi emas susu teu kira-kira atuh. Oreganan 2 tahun kurang geus aman ka ditu nyara rusuh deui bae biasa tuh eta onam deres aya teh nu sok dongengkeun ku Ki Soleh pamalingan dek maling ka hiji imah ngintip heula di jandela masyaallah eta bapana keur nyusu ka pamajikanana heuh salakina apanya lagi hidup wow budak anakna bae geus kumisan janggotan atuh kumaha bapada budak teh jadi ulah jadi ieu mah maling teu kira-kira anakna geus kumisan janggotan atuh komo bapana teu jadi nu mantep kumis jeung janggot eta aya faedah ngagugurkeun pamalingan ya Allah ya Rabbi Ki Soleh bisaan bae